pada maju sudah baik di caleg lepur ieu. Tapi mau bawa beli semuanya. Kita yang kudu belajar lah, ieu ya. Belajar beda tenang, aku cepat wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga, para wargi, tong jelas coblos abdi. Nyoblos kita naon dah, tapi tak abdi mah niat nyalek tapi hayang nyalek misalkan warga dia teh makmur gitu ulah kate ngalek teh kadang-kadang menang bantuan anu teu bingung gitu tapi hayang moralis ini selama jadi caleg kan masuk kita itu kudu gede banget berapa niat we niat nekat bukan we karena aya anu milih sih kan mama nawian we gimana coblos Kang Anwar nomor kan boga nomor aing teh sakana jadi tim sukses berarti penting mah di kelasnya sudah kayak di jio gitu milih orangnya aduh di ditu sawana lalaga tanah lalaga juga menjadi caleg mah menang gitu menang saeutik menang sawah di warga jadi ajang digagain itu digagain lah jadi uja di pamarentah teh kudu adil mun ka rakyat teh mun urang jadi teh nya tapi lah insyaallah urang marek amanah atornak lah amanah mah urang bisa ngajaga amanah di warga sugan warga teh maraju mun aing maju beureun tapi imah engkeun ngahayal we heula euy sugan we jeung sugarnya hidupna nya ai kita doa mah eueuh sok doa mah hanya pemimpin mun pemimpin nu belah mana heula pemimpinnya mangke lah penting mah jalani we hirup nu aya lah daripada hirup nu eueuh mah nya pait ona anu taes meureun jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Naha maneh? Ya. Makanya saha maneh? Di saha maneh ya saung urang ieu mah. Ya, saung boga maneh. Maksudna ieu saung urang mah ngian ieu teh, lumayan ya. Ya aya kebon semua iyo urang ieu mah. Mang, kita tengah aku mang boga saung, mang boga kebon. Urang nya mah nya. Tuh, bener teh tuh. Teh ulah ngaku. Saya mendingan kene ge, sama kieu mendingan kene aing. Saksina barudak kemarin. Aing ngerek nyaleg. Siapa nya aing nyaleg? Siapa? Nyaleg. Hidup sia bakal. Kieu nyaleg nuan aku ku si mah. Hidup sia bakal mahmud ku aing kok. Ya, kamu mong. Sareng buka imam mong. Waduh, janji hungkul awas bawang we manis. Angger pahit kitu mah. Pahit. Naon pahit? Janji hungkul janji hirup mah. Ya, nya ngaranna jadi pemimpin kok janji heula aing jadi mah bodo ting mangke. Nah, eta salah kieu teh. Arek manyok min urang 2000, min urang 2000. Pamali kejuan teh. Boga kakak KTP kakak boga teu. KTP kakak boga teu. Boga. Coba deui coba ngomong KTP hungkul bukan lagi. Kawin ge encan satem kakek mah kakak. Siapa ira kawin? Hirup ka jomblo wae. Ye, hirup ka jomblo teu geuna teh. Moal naon sia ka kebon cau, kebon ieu. Siapa nanggepan we tangga cau mah di dieu teh beureunya. Da nya usaha di dieu ge. Hirup teh kudu aya pasanganna. Sia eta nyaleg sia. Boga duit di mana sia? Sia ini pertanyaan sia itu. Nah, sia teh pertanyaan cengeng-cengengan mah. Ye, anjir pertanyaan siapa bisa nyaleg gitu kan sebuah duit sia mah. Nya, caleg mah boga duit jadi sia teh. Satu sangaran ieu. Anu nyolokna sangaran sia. Kang Anwar SPD. SPD susah. SPD sia mah. Di daerah. SPD sia mah. Naon atuh? Siapa aing pacar aing SPD. SPD sia mah lain kan. Tanyakeun. Sampai dengan sia mah. Sampai dengan dan lain-lain goblok. Balik jeung teh. Ya, pokokna mah kieu we. Nah, aing nanya ke sia. Naonna? Lamun misalkeun ya sia menang gitu nyaleg sia menang. Sia nyawa ka rakyat Hah? Rakyat? Pan rakyat teh kan berarti dalam luasan kan loba. Nya ku aing nyaleg geus teh dunia ka rakyat sia teh. Ulah utama janji anu ke jalan ieu gua alus dialuskeun ke sia. Sia teh aing jadi caleg naon tanya heula atuh sama teu bubu aing caleg luas gitu. Aing nyalan RT sia teh. Ya RT mah tipu. Heeh. Ditanyakeun, "Mung maot sa RT na?" Aing keneh meureun. Terus anu kawin, minta izin ka RT. Aing keneh meureun. Di RT mah. Nah, aing kemarin ngajukan BPJS ke anggar RT mah ngejrog kieu mah kan Pak gitu ka desa. Aing mah tuh zamanna
admin. Saya admin tuh. Nyaho aing ge admin goceng. Nih. Siapa top up dan lagi goceng sih tablah. Oh sama. Ge, mah jelema susah. Kudu body bere. Nah, Tuh, ya ku aing di data mana yang ngaran saha kamaotan. Tetep RT nu ngedatana. Sugan ku aing bere kain kapan? Rek modari. Rek modal. nu teh mata. Ya, gigi punya cok naon gitu yang luang kungku cuma. Ya aing mah sebagai aspirasi rakyat akan saya sampaikan ke rakyat. Rakyat aing mah warga RT. Sial mereka dari lagi dia, kok banyak di mana? Di sawah sih mah. Ya aing mah ke Di diajar. kota tuh di Purwakarta sih teh. Loba kampanye hungkul itu. Aing rek nyalekeun RT Bendul Sukatani Pasar Anyar. Aing jaga di RT. Saya dukung mah ka aing dari itu. Sugan. Beda. Iya daerah mana aing ngomong. Ya. Sia nyalek ke Sukatani, umpat ka di Margasari. Nya wal asap apa capek. Pantes aing tadi jalan suka nanya, "Mang, gimana? Mang?" Terus aing haringkuk di dia. Makanya. Dari kantor. Nah, kan ikut. Waktu aing. Hah? Saya colok 2000 lumayan 2000. Coba beli cilok lah 2000. Menang Ya 2000 kagok sa teh, batu masuk 100.000. Sia udah aing ge nuna nata di pom kere bensin. sia batu dua. Caleg Kang Anwar RT SPD DK doce. DK. Aing kan sia jadi tukang tagih. Ya. Di rumah kudu serba bisa. Sia bisa tani, mana bisa daang meureun. Pon mak kok aing colok siang kayak colok, kok matana colok siang gua. Hah? Matana colok gua. Sia mah eueuh bisa ngadukung ka aing. Sugana cete aing jadi RT sia ku aing jikeun imah, balikeun keneng lah. Amin. Balikeun Bener nya janji ya? Hah? Janji. Janji mentong. Soalnya aing salah tadi kita teh. aing ngarasi jelema susah. Ngabohong sia mah. Ari ngabohong mah biasa. Si logo na juru RT. Jadi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siapa lah? Waalaikumsalam. Sini, sale. 2000 salon. 2000. Hah? Ya, aing teh geus gaya ya. Aing gaya RT mah mantep. 2000 Jadi aing sia ulah teu. Teh singkang kara balaksak. Jadi aing. Assalamualaikum. Salam. Tah, ayo. Apa? Udah deh. Kumaha teh? Enggak, cuma keluar rumah sakit jiwa teman-teman. Urang mah gitunya, urang gitu, urang ya. Mau nyalek pemainnya teh Sukatani itu. Di ditu. Di dia Margasari beda deui mah. Iya teh kana. Ampun, Ting. Nang sah. Daripada nguluskeun eta sakit itu wajas, da lain calik, beli gitu mah lain calik berarti nya. RT teh mah. Pokona mah geus sah, beli kana peureum we, daripada lagu cekan baru ieu lah. Peureum we. Nah. Hah, ini. Wah, ini teh. Ini apa? Ayo. Yes, kunyuk. Si naon dia? Hei. Mana. Kalau ke sare wae sih mah. Nyong tadi geus air caleg, eneng saya budak. Iya rangkeng kang lah. Daripada jenuh gitu nya. Sayanya. Aduh. Saya. Sangat ya aing ngomong ka sahanya kok. Kala assalamualaikum kumaha teh? Punten neng. Oh, waalaikumsalam. Punten sok. Cek. Cek lang kadir. Kadir. Badi wah satik nena. Pas di mana? Tuh di mana? Oh, nyangka nu kieu teh ya? Wah, kagak salah. Baru teh akan sudah hitungan. Mau bakal belajar hitungan kita. Mana? Kali teh ayo nya, geus nyampeurkeun. Wae deh, lu geus bisa masuk bageui. Mana? Tanggal di mana ya? Namina saha? Cece, nama aslinya waktu Jojo itu panggilan ya? Nama panggilan itu berarti. Nama aslinya? Oh,
Munggaran. Kemarin tuh ada namanya di sini Munggaran. Arsyad Abdul Munggaran. Siapa itu? Adik aku. Oh, pantes adiknya itu. Nah, kemarin mana ya dia ya? Kang. Dia nggak tidur. Jadi gini, Cek. Kakang tuh gimana ya? Hidupnya gini-gini mulu gitu, ta. Susah. Pengen gimana supaya kayak orang lain gitu, ta. Merasakan misalnya ngerasakan iya hirup anu ngeunah gitu, ta. Misalnya ngeunah teh dina segi tong kieu wae gitu. Tapi aya nu ngomong cenah mun kira-kira hirup kieu cenah sakumaha sia mah beunghar cenah kabuk mun naon segala macam aya naon itu teh. Ampurasun. Aduh. Nyaman. RT, calon RT. Cenah jahat. Sesuatu teh balik. Ini ngadengin cenah. Iya mah nyolong gelis wae tuh. Padanya heula gimana? Yuk. Hah? Yuk. Orang di dia orang ini kan. Atuh wawancara. Di mana nih? Neng di mana? Orang mana? Tanya aku siapa tuh? Neng orang mana Neng? Kalau Deket orang situ. Saya ngerti situ. Hah? Situ. RT. RT. Jadi RT. Anu pejabat bayar mesti anu presiden gitu songong-songong sih punya RT kok suka luhur teuing. Mana supaya dikenal. Oh. Nenek tadi di mana? Di mana tadi? Sok tuh yuk ya. Ini gimana? Hah? Aku udah keluar teh deui aya. Oh, Neneng. Di mana tadi Neneng dilap di? Tos di Sanggar. Oh, anu itu aneh lah. Oh, berarti Sanggar teh seakan-akan Neneng nari sana nari. Oh, tuh ke rumah gelisnya tukang nari. Mantap bener Pak. Tapi tadi bisa dia nyari Ra. Oh. Hei. Sok tengah ganggu. Itu ya tuh. Suuk, cici ngobrol jeung awe gelis tuh ngaganggu wae. Siapa kan awe teh menikot nemen ih. Cowok RT mah ampun cowok RT batu dia tuh calon dewan nol segala macam itu sombong sih mah. RT 2000. Siapa buka duit teh kan. Kan masih Neneng juga dibere ucap. Akang tong sok kitu atuh. Baik. RT 2000. Ya, neken. Si onar sia teh gering. Geus 2 poe. Sia teh dilongok-longok enak hampun nu helang sia nyah wae. Si onar bada. Ya, sia teh nyaho teh ieu teh anu kamari aing ieu teh ka dieu pan nyaho adina. Sia teh dalang cilik, Pak. Hah? Dalang sia teh. Dalang, sia teh nyaho teh wayang kita golek. Kita. Dah ini bisa ka dalang ya aing. Ngasok di bangsa kumaha copet. Assalamualaikum. Sia teh melengat. Terang Aing hindar sama semua. Modal sama. Kamu jas sama. Hujan meureun. Sebenarnya saya akhirnya naon teh si bener. Cuma ganggu atuh ganggu bujang awet gelis. Nya ampun itu usaha sih mah baik-baik deui. Ieu sok aing mah. Kasbon. Juga ada jadi RT di Kasbonan. Tong neng kade si mah waduh dah. Iya. Gede bohong sih mah. Cek sana itu ngabadonya nya. Iya, munah. Waduh, mana masuk sirik. Gua siapa? Pak, punten nya, ngiring langkung di dia. Nah, mana tak bisa ngiring ka dia kana naon? Si apa kesibuk? Bah, yo selingkuh, Pak. Mana mah? Hah? Itu orang ngurus Itu di mana lah? Suuk orang dia tuh, Bah. Warga orang nanyakeun. Hah? Warga orang nanyakeun tuh RT 2000. RT 2000 kumaha sih teh? RT 2000. Pilih. Nomor 2 gitu. Ente tong 2000. Oh, 2000. Ke dijakeun. Saya naon nyaleng geus kasbon we sia mah. Heeh, Mas ya weh, nah itu. Duit. Lagana yang ieu. Kasbon. Minggu lah cari tahu di kampus ieu RW, RT. Mau menang mah. Mungkin lah. Luruskan RT pemajikan ke kabaraban goblok. Pokoknya mah geus kitu weh. Namanya kumaha tuh bingung enak. Oh, katuparan punten nya satacana tuh inget. Aya iya. Asana mendung dia teh jadi cerah gitu aya ieu mah naon teh sapu teh Cece. Oh, Cece. Cece bade ka mana tuh ayeuna? Ada ngajak ka dia apa ke mana ayeuna? Bade ka latihan kieu. Hah? Sok kumaha? Sok nyarios ya tenan. Ada akang mah di dia kira geus 10 tahun. Tapi nempo di dia teh sugan teh teu aya jalan ieu nya awe geulis kita. Rumah aya geuning. Kita saha atuh itu nya maksudna tadi tempat saha itu. Oh, apa ah? Nanya hot, ini patung kieu. Yang orang meureun apaleun kemari meureun adina.
dalang cilik. Pisan tebak teh. Golek-golekan kira. Sugan ke orang jadi golek itu. Jadi golekna pengen kemana ke. Aing bagi kasih eta tah. Aing mah RW nu RT blak teh. Gileung cenah. Ada di blak deui. Ya terus ngamul-ngamul sok baik deui mah. Akang udah lama tinggalnya di sini. Udah lama, waktu tahun 2000 berapa sih? Gak tahu, pokoknya udah lama dah, ada 5 tahunan mah ada. Tapi bukan di sini, kalau dulu mah. Akang makan apa di sini? Hah? Akang makan apa? Ya, kalau di sini mah, makannya makan apa aja, soalnya kan di sawah mah ada bangkong, terus ada juga semut, tapi gak mungkin bangkong juga, maksudnya kalau itu paling jauh kayak gitu tuh. Di sini teh banyak nyamuk beren. Iya banyak sih, tapi kan bingung mau gimana lagi tuh, akang tuh kalau keluar malu, nggak ada ini dulur gini. Mau bantu aja. Hah? Bantu. Apa? Bantu. Bete bawa bantu. Dia juga ngeselin tuh. No arte. Oke. Kasiannya sekarang masih banyak yang susah. Pengen ditolongin tapi gak bisa materinya. Ya udah deh dibantu, dikasih doa aja, amin.